Kenalnya nengah ulang gitu, ulang. Kamari dulu si jam HP na ayo dong jamprek Kang na jero angkot cenah. Terus kumaha? Terus cek si jam teh kieu ceu ka hade cenah aya nama penjahat teh beki ganas gitu Kang. Kenapa jadi bingung Kang? Jadi mikir. Terus naon mentak bingung? Ya bingung atuh Kang. Jadi sebenarnya si penjahat teh eta teh beki HP atau beki ganas. Kan harga ganas mah murah Kang. Atau memang ayeuna meureun harga ganas keur naiknya Kang ya dibanding harga HP. Bingung sarua akan kayaknya. Saya orang tanyakeun nya ka Mang Udung. Oh, Bang Udung teh dagang ganas Kang? Lain, Mang Udung mah dagang cilok. Dagang cilok. Da si Ieu mah teh nyebutkeun beki cilok Kang. Beki ganas sebutkeunna teh. Sopnya liwang Kang.